Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin anu kusim pribados dihormat, anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah urang sadaya parantos tiasa kumpuriung dina ieu malpalah anu mulia, supaya sanes tujuan urang kumpuriungna dina ieu malpalah anu mulia nyaeta bade nambahan ilmu nahu. Mudah-mudahan ilmu nahu anu ku urang bade dikamban, anu ku urang teh nyaeta bade nambahan ilmu nahu. Niat urang bade nambahan ilmu nahu supaya urang ngerti nyaeta sing ditambahan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bala hadirin rahimakumullah, sim pribados ayeuna bade ngeraskeun nerangkeun ilmu nahu dina bab i'rab keneh ya, dina bab i'rab keneh. Mangga ayeuna urang teraskeun, urang kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallifu rahimallahu ta'ala wa naf'ana bihi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-murabatu qismani. Qismun yurabu bil harokati wa qismun yurabu bil hurufi. Walladhi yurabu bil harokati arba'atu anwa'in. Al-ismul mufradu wa jamu tansir wa jamu walad salim wa fi'lul mudhari alladhi lam yattasil ghairi wa kulluha turfa'u bidhammati wa tunsabu bil fathati wa tufadu bil kasrati wa tudzamu bis sukuni wa kharaja an dzalika salasatul asya' jamu wa nafsi salimi wa sabu bil kasrah. والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة. والفعل المضارع المتأخر يجمع بحذف آخره. والذي يرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية والجمع المذكر السليم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. وأما جمع الذكر السليم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. Ayeuna urang jelaskeun. Mangga dalam jelaskeunnya dangukeun kepala hadirin. Ieu masih kena tentang masalah i'rab keneh. Masih kena i'rab keneh. Ayeuna kusim pribados bade terangkeun. Pasal tehnya eta arek nerangkeun
masalah anu di i'roban. Ari anu di i'roban eta terbagi dua. Kahiji di i'roban di alamatan i'robnya, maksud di mah di alamatan maksudna ari anu maksud di i'roban teh terbagi dua teh maksudna kieu. Anu di alamatan si i'rob anu di alamatan eta terbagi dua. Di alamatan naon? Di alamatan i'rob. I'rob teh pan kudu aya alamat. Nah, ieu dina masalah alamat terbagi dua bagian nya. Dina alamat i'rob terbagi dua bagian. Jadi nya eta di alamatan i'rob ku harkat, anu kadua di alamatan i'rob ku huruf. Nah, jadi terbagi dua nya. Aya anu di alamatan i'rob ku harkat, aya anu di alamatan i'rob ku huruf. Ari harkat teh nyaeta doma atawa patah atawa kasroh atawa jajem. Eta nu kos kitu disebutkeunana harkat. Mari selalu catat ya mah. Tah situ. Kumaha ari maksudna huruf? Ari huruf mah nyaeta qasida huruf hijaiyah, eta ngaranna huruf. Abata sajahaho, eta ngaranna huruf. Tah jadi dina i'rob teh terbagi dua, aya anu di i'roban ku harkat, aya anu di i'roban ku huruf. Tah ayeuna anu di i'roban ku harkat nya eta aya opat. Jadi isim mufrad, dua jamak taksir, katilu jamak muannas salim, anu kaopatna fi'il mudhari. Opat eta teh nya anu di i'roban ku harkat teh aya opat-opatna. Jelasna mah nya eta tadi geus ngarti anu itu nanggus ngaliwat ngan ieu mah supaya leuwih ngarti deui itu supaya leuwih naon eta teh harkatna ditambahan nya eta disebut tambahan ilmu leuwih tada jeroan teutik nya. Padahal lamun cari pikir-pikir mah masalah kudu naon eta doma hu alif nun. Nah eta geus cukup. Dan ieu supaya diperlebar deui nya ditambahan ku ulama bahwa nya eta bahwa nya di i'roban ku harkat nya ku harkat teh nya eta aya naon? Aya opat. Anu di i'roban ku harkat nya eta aya opat perkara. Hiji isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, geus nyaho tadi isim mufrad mah zaidun, geus nyaho jamak taksir ar-rijalu, geus nyaho jamak muannas salim al-muslimatu, geus nyaho fi'il mudhari yadribu. Nah itu sama ieu sama kali nya masalah fi'il mudhari teh. Tah eta wa kulluha turfa. Jadi anu kabeh eta dirapakeun ku rumah nya opat ieu. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari eta dirapakeunana ku rumah, dinasabkeunana ku fathah, dijerkeunana ku kasroh, jeung dijajemkeunana ku sukun. Nah eta dijajemkeun ku sukun. Terus anu mana eta teh keluar tina nu tilu. Nah wa khuruj anzaika keluar tina nu tilu perkara nyaeta naon? Jamak muannas salim nya jeung isim naon? Isim lan seribu nyaeta isim ghair munsharif. Nah, jadi keluar tina nu tilu nyaeta naon? Jamak muannas salim jeung isim ghair munsharif. Tah eta keluar. Nah,
pan isim tadi ayat tilu nya. Naon tilu teh isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats, jamak muannats salim. Ayeuna keluar tina nu tilu nya wa kharaja an zalika salasatu asya'i jamak muannats salim. Jamak muannats sabu bil kasroh. Nah, dinasabkeunana jamak muannats salim nyaeta ku kasroh. Ujung isim guer monsorif didierkeunana nyaeta ku fathah. Abdi ge rata-rata didierkeun mah ku kasroh. Nah, dinaonkeun didierkeunana ku fathah naon teh isim guer monsorif. Terus nyaeta naon jamak muannats salim dikasana dinasabkeunana ku kasroh. Kudu naon kan dinasabkeunana ku fathah ieu bakal ku kasroh. Tah maka henteu sarua ujung naon? Henteu sarua ujung isim mufrad jamak taksir. Teu sarua eta dina naonna? Dina pada nasabna. Pada aya nasabna sabada jamak taksir jeung isim mufrad make naon eta? Make fathah. Ayeuna jamak nasim lain. Make naon? Make kasroh alamat nasabna. Tah eta perbedaanna kitu doang. Kumaha ini isim guer monsorif? Isim guer monsorif make naon? Nyata make fathah akur tingkah JR-na. Pan rata-rata make JR lamun cara JR-nya. Jamak seperti isim mufrad akur tingkah JR-na make kasroh. Jamak taksir make kasroh. Tapi isim guer monsorif mah keur tingkah JR-na make naon? Make fathah. Dibaikeun. Nah, di maka perbedaan campur. Senajan bertiga sebelum apa tadi? Pokoknya isim guer monsorif memang saya di penerangan dina masalah alamat eternya. Tah jadi para hadirin aya perbedaannya dina masalah isim guer monsorif na isim guer monsorif keur tingkat GR-na nyaeta ku fathah. Ari isim mufrad mah nyaeta ku naon? Nyaeta ku kasroh. Tah eta perbedaanna ya. Wa fi'lul mudhari ayeuna fi'il mudhari nya fi'il mudhari masalah. Fi'il mudhari anu akhirna aya huruf elatan eta teh nyaeta dijajamkeun ku ngabuang akhir. Fi'il mudhari teh nyaeta keur tingkah jajemna fi'il mudhari anu aya huruf elatan dina akhirna ketika jajam ku dibuang huruf elatna. Kitu ayeuna kieu. Anu diiroban ayeuna. Ari anu diiroban ku huruf teh nyaeta aya 4 anu tadi diiroban ku harkat aya 4. Ayeuna diiroban ku huruf oge nyaeta aya 4. Diiroban ku huruf teh nyaeta aya 4. Naon anu pertama? Kahiji isim tasniyah. Anu kadua jamak mudzakkar salim. Anu katiluna isim 5. Anu kaopatna nyaeta fi'il 5. Tah eta anu 4 teh nyaeta diirobanana ku huruf. Naon anu diiroban ku huruf teh? Isim tadi isim tasniyah jamak mudzakkar salim ujung isim 5 ujung fi'il 5 eta diiroban eta dialamatan i'rob ku huruf. Emang beda huruf jeung satu beda eta tadi pun hurufnya harkat barisna eta baris eta ngaranna ku harkat ai baris teh. Ari huruf mah hari roban huruf mah seperti alif seperti alif. Ba, ta, sa, ja, ha, ho eta huruf ngaranna. Tah ieu nyaeta anu ku huruf nyaeta aya 4. Nah, perhatikan anu diiroban ku huruf aya 4. Naon? Hiji isim tasniyah, 2 jamak mudzakkar salim, anu katilu isim 5, anu kaopatna fi'il 5. Mangka ari isim tasniyah eta dirapakeun ku alif. Alamat apana?
alamat nasabna di alamat nasab ujung alamat JR si isim tasnya teh nyaeta kunaon ku iya. Nabi alamat nasab alamat JR si isim tasnya eta ku iya. Jalma mujakkar salim kumaha jalma salim? Jalma mujakkar salim keur tingkah rapana di alamatan rapaku wau. Keur tingkah nasab ujung JR di alamatan nyaeta kuliah di angtu kuliah nasab ujung JR si jalma muzakkar salim eta make iya kos isim jasnya oleh kitunya. Ari isim 5 teh nyaeta keur tingkah rapa di alamatan rapa kuwau. Keur nasabna ku alif keur tingkah nasabna di alamatan nasab ku alif. Keur JR-na keur tingkah JR-na si isim 5 nyaeta di alamatan JR ku iya. Beda itu nya beda jadi isim isim jangan sekali. Tah ari fiil 5 tuh ari fiil 5 nyaeta dirapakeun ku nun keur tingkah rapana. Fiil 5 keur tingkah rapana alamat rapana ku nun. Keur tingkah nasab ujung jazmna eta kudu dibuang nun. Nah, itu nya. Tah eta beres kemudian. Itu mudah-mudahan anu dieu teh sing nerapkan urang sadaya. Amin. Sing pahamkan ilmu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sakitu baik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.